lain dedenge ku aing sia mah garoblok dihirup teh koplok tah. Naon nyata kamari masalah naon nyata teh masalah pendukung Persib Bandung goblok sia teh. Eta pendukungna cek aingnya lamun rek ngadukung mah ngadukung we anjing sia teh jadi pendukung mah ulah loba protes, ulah loba ngahujat da. Hese goblok main bola teh atuh. Ari sia teu kawas ngadu kaleci anjing sia teh atuh. Cek aing main kieu ulah garoblok hirup mah lamun rek nu ngadukung Persib cek aing dukung arek kumaha ge arek menang arek eleh tetep didukung goblok sia mah. Terbalik sia mah giliran kieu pemain bola diprotes dihujat goblok sia teh sok sia ayeuna mawa bola emang gampang anjing sia teh mata cek aing mah ya ayeuna mah cing jadi jelema teh cing naonnya cing konsekuen namun cek bahasa moderna anjing lamun rek misalna sia ngadukung dukung goblok jadi semangat para pemain teh ari ieu mah aya masalah saeutik aya kakalahan saeutik sia mah diprotes digoreng-goreng anjing sia mah ari sia jelema lain koplok pake atuh ieu ulah dengkul anjing sia teh tah kunaon sia mah atuh da kitu ku hiji sia mah tara ngopi gobloknya kadua tara meuli rokok sia mah tah katilu loba tingalamun sia mah jadi eta tilu faktor goblok anu gara-gara otak sia kitu teh jadi ayeuna mah kieu goblok lamun rek ngadukung lah loba protes lah nya nu penting mah sia kudu ngopi cek aing ge mudah-mudahan otak sia geus ngopi mah leuwih jero anjing teh